Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji sareng syukur urang sanggahkeun ka Allah Subhanahu wa taala anu Maha Agung. Dina dinten ieu urang masih dipasihan kesehatan kanggo anu ningali video ieu. Tepangkeun wasta abdi Feby Ragil Sudianto ti 11 IPS 4. Abdi bakal ngajelaskeun naon eta lingkungan masyarakat anu sehat. Lingkungan masyarakat anu sehat nyaeta di mana lingkungan masyarakat anu bersih, teu aya sampah nu pabalatak, sareng solokana teu aya sampah teras, teu aya bau anu teu dipikaresepkeun. Hadirin anu dipakahormat, lingkungan anu sehat seueur manfaatna nyaeta urang terhindar ti virus, moal aya banjir lantaran solokana bersih teu aya sampah. Hadirin anu dipakahormat, seueur manfaatna ti lingkungan anu sehat teh. Abdi di dieu bade ngajak kasadaya anu ningali video ieu hayu arurang gotong royong ngajaga sareng ngarawat lingkungan sekitar. Eta we nu bisa abdi dugikeun. Hapunten bilih aya kalepatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.